Hadekeun sok ieu diajaran teh bisa. Di ayeuna pae teh kumaha teh keluar seuneu euy. Keluar seuneu lah. Wah, pae meureuh masih di ayeuna, Pak. Meuli atuh Jun. Wah, yang kacanya lagi. Kawin sana kedeng. Unggal ada motor teh kana modal we. Padahal pangomekon motor aing. Nah, aya naon Mang Jack datang-datang jujuk gubrak-gubrak gitu meuning. Aing ge ahad nih, ujug-ujug enggak hirup pan loyok. Ujug teh ku aing teh pangomekon. Udah motor buruk sudah badan. Aing keur nyabak ke anu ieu mah kabur ayeuna. Aing heulakeun ye, aing mah tayang nyaona naon. Heulakeun buru. Ku aing heula. Aing perlu ekibit. Atuh heula kelong. Ku aing waktuan. 5 menit kudu beres heuh. Beungeut sia huruf aing tampiling geran hamu. Aing naon aya nu teu adana merukankeun babari pisan ada motor teh. Nya aing teh nyahokan maneh nu, bengkel kudu Oh, nyaho. dari 5 menit kudu anggeus mah aing sudi aing oge. Pokona sagacangna aing kek mandi heula. Soalna aing ngekilit. Heuh, Engke lamun sade ieu anterkeun. aturkeun heuh. Aing kek mandi heula aturkeun alus kitu. Nya, kayak dibayar ku aing di imah. Heeh, asa ulah nganjuk. Ah, moal aing loba duit, aing mah kaya. Loba bensin we. Si goblok men. Yukeun we deui singkang pisan. Si goblok deuleu paingan oge ieuna deuleu losot. Sawe make hungkul. Tapi keun we ku aing. Kabel besi repot jadi buyuk lah rumah aku dulu telah kasingkang. Motor saya tuh, Pak. Motor mangjek aing ge tadi le kabel busina locot teu hirup cencik ieu datang-datang di kubrageun tah. Singkang sok cencik. Geus lah. Panganterkeun jiga tuh da manehna rek indit teh nah. Panganterkeun ka mana? Ka imahna. Kamu nanyakeun saudara 100.000 gitu jik. 100.000 ge 50 ewan ge. Ganti naon wae 100.000? Lah jik pokona mah. Ieu ka imahna? Heeh jik anterkeun. Mongan biasa gitu nganjuk wae jik 100.000 di dahan nyaho. Kota mewangnya? Heeh. Heeh. Hayang nyaho ku aing 100.000 keur mayar henteu. Biasana paling ka aing nganjuk. Lonter. Manggi motor. Aduh. Nah motor ka mana ieu? Alah. Ieu mah. Geus ieu mah bapak aing. Ieu mah motor si Mang Jack. Kumaha ieu motor eueuh. Wah, balik ieu mah. Fronter senggol dong. Fronter senggol dong. Awas ulang halangan. Naon sih sengek? Awas aing ek ngalewat. Naon sih ya? Awas ek ngalewat. Oh, Iya nu ieu tah. oh.
Aling. Aling. Aduh. Aing ke warung itu jauh di aing masuk Korea mah ke warung di kieu. Jauh. Kerana Kernaon? Sini motor Mang Jeki mah. Nah, kernaon mah dia? Aduh, aku mah ya ngomong kalau kain nanya. Motorna leungit. Wah, nggak sih mau mangjek na ngacacang, mau paling ngacacang. Aing usaha nangke teh. Mau waras ieu mah. Pak. Enggak, Faisal. Gas, Mana duitnya? dan nyebutna cenah mangjek naik ka dieu, Pak. Naik ka dieu kumaha sia mah nyawa. Lain penta heula duitna kita sok put. Di penta mah teh di penta, ngan nyebutna naik ka dieu ieu cenah. Bayar ieu geura, Pak. Geus nya orang nguseup heula lah. Iya hadekeun motor namanya nguseup we atuh sia urusan. Bagian nguseup aya mah. Nguseup heula. Membak. Kianya kana nguseup we nguseup ka hete. Ada? Naon Mang Jack? Mana motor aing? Nah motor aing kumaha pan tadi kan dia anterin ku si Faisal. Diatur ke kumaha aing kan ada goat anjir. Geus mandi geus dandan geus kumaha teh ka aing kesangan deui ieu. Nah pan dia kakara balik si Faisal. Oh, wah anak pane mau si Faisal ka imah. Faisal! Faisal! Hadir kan? Nyaho aing rusuh ieu janjian jeung Randa. Ngajendok heula tuh dah hade tadi geus hade. Janjian geus jam 1. Faisal! Jam 1 kurang 5 sia teh 5 menit deui moal kaburu. Seu ngajendok heula sakeun. Faisal ka dieu kuat. Yuk. Mak. Ya. Dulu Mak. Bang. Aing mau jadi udah kudu gelok kiai. Lonter, lonter. Lonter, lonter. Pak, Nah, ieu maneh motor Mang Jack kamanakeun pan ieu cenah encan. Mana sah? asan kieu, Pak. Acan nah balik nanya kena Aing aing. maneh nganterkeun ka mana Faisal? Duh, Pak. Itu orang tadi handap aku ke ngompol. Sok jujur lah kumaha, jujur lah. Keur Cari ngompol. takut biologisnya kumaha. Keur ngompol kumaha ieu maneh? Orang teh naik asup pisan ini ka Gang Mangjek. Terus Kayak ngompol heula, ai pas ngaliuk motorna geus eueuh. Nah, sia kumaha isukan aing teh geus dibikeun. motor aing hilang sal. Pak. Anjing. Iya, pada ya. Sing bener lain teh angan atuh kusaha? Nya tuh bet teh nyaho atuh sana. Siapa kuas lain satu katu di tita sakitu wae. Pokoknya mana duaan ku aing bisa kena pasal berlapis-lapis. Anjing kahiji sia geus gagalkeun percintaan aing jeung Randa. Kadua, mana geus ngaleungitkeun sal motor aing nu keur diomean. Mak. Ini udah kudu gelonya. Kalem atuh Mang Jack saha? Kalem-kalem sia teh. Pokona mah aduh aing teh hajakal momean di bengkel mana mah doyok. Aing hanjakal-hanjakal aing motor mah geus hade atuh. Aya naon ieu? Nubruk aing deui. Sia teh nempo motor Mang Jack. Aing puguh hampir-hampiran gelut jeung nu gelo. Ribut lu gelo kumaha sia teh? Heuh dipegat ku nu gelo tadi. Aing mah nanyakeun satetena le motor Mang Jack, cek aing teh. Pan heueuh nu gelona teh mamawa motor Mang Jack. Motor aing kudu gelo. Heueuh tadi dihandap. Nih. Dihandap di mana sih teh? Di ditu kana gang ka imah. Oh, berarti motor Mang Jack teh dibawa ku nu gelo. Mang Jack juga salah berarti nu gelo eta. Ah, saya jadi malika aing boga salah kadu gelo. Lalu hubunganna sia teh si dicita apa tidak terapin. Di mana ari ieu teman? Heuh tadi di gang anu ka imah Mang Jack. Iya, biar tuh bener ya. Iya, biar. Didinya. Mana odi? Di ditu tuh, ya.
Awas ya Sal, tapi kalau ingin motor aing kita kudu gelo tapi kalau rusak. Ku aing dituntut maneh sambil bapak maneh. Ayah kurang. Ma, tulungan yo ma. Ayo tulungan yo. Jangan udah yo. Sianya. Siang harus suka apa teh. Tuh udah aing makan itu kan yo. Lu gelok. Tuh awas. Itu botol lagi. Aku kiris aing. Tunggu pada yuk. Alah ku aing. Aduh, si kehedik ngalalele aing macam-macam siap punya. Ayo waduh yuk naik mah. Iya, babal tukang nyolongan lauk aing di kehead. Ngecek unggul wae mah. Dicek. Ngecek naon ngecek kunyuk sia ku aing banding di ku aing sok. Bujur ampun. Ampun. Kunyuk teh nyolongan welele aing sia nya babal teh. Well, ini motor yang mau dijual? Heeh. Iya, aku nggak ada ngebeja cina tuh. Butuh motor mau kasih madoyok cina. Kop tah. Motor butut gini. Mau sabaraha? 700 bae lah. Hajit, amat. Bagus kok masih lagi halus atuh. Iya, cek bur ini mah. Udah gopek ku aing tah dibayar. Ulah gopek teh ngatuh 600 ah. Motor buruk gini di Jepang ini udah dikalautkeun, dialungkeun yang gini mah. Geus kopa tuh 500 tapi ayeuna aing mah ulah dianjuk-anjuk. Ayeuna keneh, tunggu sebentar. Kang, saya tunggu di bengkelnya si Mandoyok. Ya, sekarang juga. Enggalin ya, jangan dira. Ya, oke. Jeung mangjek jeung sae teh mentor teh. Hah? Jeung mangjek jeung saha? Itu bukan urusan dirimu. Tenang. Hah? Ah, motornya ya? Ini motornya. Tuh, cek gue ini, Mbak. Oh iya. Urusan barang aja, Pak. Ya. Setengah Udah siapa kira? udah murah. Yo, kuku batur mah 2 juta ge geus moal ditawar deui. Beda we kasih AA ini mah. Oh, nyaga satu lah he. Sakitu mah ya. Tadi salah. Ya, mangga. Sadas motornya. Oke. Nuhun ya, Bang. Oh, sami-sami. Ya, siap. Senang bekerja sama dengan Iya. Mana, Bang? Ya, Bang. Waalaikumsalam. Berapa tadi gopay ya? Mandoyok. Mangjek atuh lah gopek teuing. Allah gopay teh gimana kamu mah? Gopay dari tadi aja. Saya tawan gopay tadi. Kan udah dibikin nih sih teh. Kemana tuh 250 poin lagi 1,5 juta? Tidak. Hatur nuhun. Senang bekerja sama dengan Anda. Lain kali kalau ngejual motor lagi, ke aing, Well, Baik. baik. Goblok, garepen aing pisan nyeri hate kunyuk. Ti aing 500 jual 1,5 juta si kunyuk. Wah, kunaon? Iya keur ngadian ieu wah atas di mana wah? Yang ameng we. Sok di mana wae na Agus? Biasa we di lemur. Oh, jebut. Diam. Ha nginjam-nginjam aing teh nyaho jadi tiguling. Ya, aing pengen diam dah wae.